Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi pop versi Sunda ya. Kuring teh hayang dahan, sekuat nahan lapar, meuli asa rek modar. Lain sakali ieu nahan hayang dahan, sekuat nahan lapar. kada atuh besi salatri mang. Nasib teh menikih kejona hese asa. Satu nanggeus beya. Iya banget abis tiga agas mau nikah tanapi tiga tukang kenteng Tiga ulah kasih lah. baiklah halusnya. Halus ya. Jauh-jauh ke warung reka nyukeula udud, sekuat udud kuntung. Mana menyebutkan Kadang hate maringrang naman wae hutang, teka bayar madah. Putu iman dada kuring mah gesekan. ngadon warungna. Tengah peting kuringnya Asik. nyawang numpuk na hutan. Nganiti kayakinan Asik. Senggol baco. walurama bagus sok merenya hutan najan sok hariwa. Mang, tong diajar ngahutang geura. Kamenahan utang mah mimiti saeutik kayak pisan dorong namru jeung kumaha sok. Duruk ke warungna gitu. Ayo lah orang dulu lah. Hah? Duruk, Duruk tang. duruk, Duruk tang. duruk. Oh, madinya duduk ke mall ya. Kumaha kuring ya. Nya. Kuring teh hayang dahan, sekuat nahan lapar. Asal modal lain sakali ieu nahan hayang dahan, tekuat nahan lapar. Sabar euy, Wak. Nasib teh menikih kejona hese asar, tak sulunan geus beak. Jar. Tengah peting kuringnya orangan Kunaon sorangan atuh? nyawang numpuk na hutan. Nganiti kayakinan Boga keyakinan gitu. Naon atuh keyakinan? walurama bagus sok mere ngahutang najan sok hariwa. Ajar deui. Tengah peting kuringnya orangan nyawang numpuk na hutan. Nganiti kayakinan kuring Senggol bacok. walurama bagus sok mere ngahutang. Najan sok hariwa. Nuhun Kang.